lapangan Cibaligo teh Jang Dede. Pantik putan dengan nyari mate. Paingan dan dosana dudung hadiran. Urang rojong ku sadayana rawe-rawe ratas malam-malam butuh. Dua.
Anjasana sanes lumayan pepadang hiburan ngaraketkeun duduluran Tina pagacak jaman kulit mah kulit jeroni hati batas orang ceritayana tentang seni budaya sami ulama lah nu dipayun ngiring ulah kabudayaan seni Sunda da anu asli seni Sunda seni Sunda kulo bilang susukeunang kesukanan manawi bakal bahana katapi dina ugan ayeuna gelarkan senian Sunda purwaning urang sabangsa ayu sami sami raksa Allah urang Cibaligo manawi bahan ka tanapi sakalian buta para kikis itu arti kekoyau kini di ponda
seni Sunda anu asli Seni Sunda Seni Sunda Kang Tis Kuningan ya pamiarta wayang golek Ulup susukan manawi bahan katampi isi nama nu kalintang kumargi Abah Dedi Pasir Langu anu bager sisipku arti laku lampang utama sae budi kasasama karena papas teh narima tawis jami abade di Pasir Langu beragama Allah Bapak Arif ayah isi nama nu kumargi sisipkan hati mangga nyangkakeun Kang asa Pasir Langu kehoyong tekenging dipondah deui tekenging dipondang Ingi undi kabuka panggung rep kadep kadia urwasin nunggi Daya manda hawinulan dia sosoroting gantina pamutus ing carita singa
saking pundi-pun dados tandani carita heya kupung gebang siwalan tunggal ibu-ibu ngarah naon dan ayu hamil ayah kaden ayu dua anak cukup yayu pada tetes tinaretes ingkang tinaretesanana astaga wiratanu kalawan patra cimuncana kabanya Banyarsari astai kutangan gangga gangga banyu wirai kuong lineuwih tanu mangsi patra iku kalam inggih pun talaku mulane aksara Jawi inggih sawidak perkawis dipin-pinu Eka lan Dasa Eka iku sawiji Dasa iku 10 iki gelare pawayangan pokalna para pujangga ya kang 10 tunggawali anu luhur ilmu jembar panalarna sugi pangartina pinekas hati lan bijaksana nyuk pitutur luluhur nyung siwarti para wali nyutat riwayat ratusan tahun kaliwat kasrat sarta kasebat ayana para sudagar ti Gujarat bengi anu lumawa ti negeri India ngambah ka Nusantara khususna ka Pulau Jawa daya sanes pikeun medar si kitab kahot anu namina lokapala Ramayana sareng Mahabharata lian diuliku para wali direkaku para pujangga dijadikan
sangkitan galur sempalan miwah carangan Leres. kalian diulik ku para dalang kiwari anu ngagempak-gempak larat Oh. Leres. Dewi ngajaga panca curiga anu diantawisna silip sindir siloka sasmita sareng simbul Dah. di dalam ngedapi ulang teh sanes pikeun ngebrekeun salah jeung bener Leres. pisahkeun antawis adil siareng murka sinten ingkang anggrengganing bukaning cinarita Hasarios Oh, gimana? kawon tenang catur berkala catur iku arane opat Salah. berkala lapisan bumi Oh. janten kiwari ngaglarkeun di lapisan bumi kaopat Oh. ingkang gumantiadi daya sanes sang hyang antaboga Oh. Iya lah. pengawakan orai jangkung dhuwur simardana Oh. socah sumur kada surya kemar lian kiwari sampun dipun parak dateng putilan putra anak wanyut Sahat ya. putrina anu namina teh sanes Dewi Nagagini Oh. Iya. lan putrana nyata Rayina Nagagini anu namina Nagatatmala Oh. Leres. dua insan ingkang tunggu hamurek ilmu kanipun pun jemperhal akil haningalinir syata pinanggi grana Oh. Gigi. syata iku hayap grana ulun lir hayap sinabat ulun tatenggelan nyata tawis agil sareng hormat kanu janten ramana anu namina Sang Hyang Antaboga ya saunira dan anak panjang sinenggi ya sinenggi ing sabda sabda ya sabda saunilatan anak panjang sinengeh
Nuning pasewakan busana busana maneka warna maneka warna Siti nuning pasewakan busana maneka warna maneka warna serba kapus piteng bianang yang panjahing sarwa rukma sarwa datan nilai ingkang kawinarni siga datan nilai ingkang kocapa kawontenan catur pertala sangyangan taboga sampun dipun parang dateng Dewi Nagagini lan Nagatata Wainsan ingkang tungkul hamarikul makanipun konjem pertala ajrih ningali pamor ingkang rama dangu-dangungan dika kedaling lisan mekaten pengandikanipun yang antaboga ngagem pradhateng putra Donira ngandika Nagagini lan Nagatmatmala bagia sasumping nade yap kapayun calikna mangsing pada karo ingsun Dauh timangan kaula nun Ramadewadi putra dalem nampi kana pembage sairah Kanjeng Rama layang ti payun nyangakeun semasinungkeun dateng pangkonan mugia katampi kalayana kabingahan kaula nu Nuhun Nagagini semah pangbakti hidup
ditarima ku makulengan kenca jeung katuhu dek simpen pulning ati kapun dehing mastaka baheul optimalan kaulan Rapadewaji kalina perkawis hapunten tinamun samudayani kalepatan ageng sareng alitna tiluhur sausap lamut dianggap saibas namba hapunten kaulanun Kanjeng Rama. Dina soal kasalahan mah urang pada saling hampura we bageus. Gantenan ama disebut nakolot kanu jadi anak. Bujeng hingga dipenta eta hampura. Dalah teu dipenta ge kolot mah geus jadi lautan malung sagarana hampura. Kuasa kitu ulah sumelang jeung hariwang. Margi naon ieu kagiringna ku kanya anu meles tina hate keur jadi anak. Urang pada saling hampura jeung amaju kau timalan kaulanu ping tigana aya kesakti malan naon tasadia jeung ajeng marganipun saya Kanjeng Rama ngakir putu dalam dina waktos ayeuna nyangatin kaula sejangupin aya pikir saya naon Rapadewaji kira naga tatmala tuh timalan Rapadewaji Baula naga tatmala ti payun nyangah kesemasin kum dateng pangkunan kuku dening ati kaula. Syukur bagi nuhun. Kaping kalihna boh minanten kuwe dare kaluputan mugi agung sewu cukup lumur jemar hampura nu teu dawening galih di pabrik. Urang pada saling hampura jeung amaju. Ping tigana permilanipun Kanjeng Rama ingkang hanim bali putra dalam dina waktu saena aya kersakti bala naon itu urang ieu sategesna saperkara amat teh rek negrakeun rasa syukur ka kersana Gusti nu kagungan timalan kadua perkarana ama rek nganuhunkeun kanyeun duaan saku anak ama dina waktu ayeuna anu geus bisa datang kana panggulem ama anu kalintang di anti-antina timalan kaulan timalan salajengna nyaeta ama teh aya perlu ieu teh kehadiran Andika kalintang ditunggu-tunggu sabab naon karan kolot kanu jadi anak disagedengeun rasa kanyaah jeung kahariwang teh tantuna kolot merhatikeun rengkak jeung pola menjadi anak dauh timalan kaulan salajengna aya kahaneueul jeung pertanyaan anu gede dina hate amak kana jadi anak sabab naon ieu beda ti sasari tara ku cara biasana anu satadina neboga anak teh berak turta katingali bunga-bungangan geus saminggu ieu naga gini putri ama
katinggal nate estu ningungun nganglu teberak semunu bingung aya perkara naon atawa aya pikiran naon bisi aya kahayang-hayang naon atawa bisi aya kabingung mikiran-mikiran naon beungpeung ayeuna hareupeun ama pek wakca baraka caritakeun sacara basa sugan jeung sugan ari ngumpul jeung kolot mah aya solusina sugan aya jalan kaluarna sabab naon hiji masalah moal beres ku sacara nafsu tapi ulama kudu dibudayakeun nyaeta rempugan musyawarah sangkan mupakat kaituna sangkan bisa dipake gotong royong dayeuh ju pake urani buka hati nurani tonggu jeung hingga masalah nu leutik dalah masalah dina ngeusian roda ka pamerintahan dina perkara ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara tanpa make nurani mah kaituna bakal kusut bakal acak-acakan sabab naon sifat-sifat kapangeranan ngancikna teh dina hate leutik ari hate leutik identikna jeung nurani ari nurani anu bisa mukakeun hal-hal anu positif anu baris dijalankeun ku manusia sarta kaitu hasilna bisa dipake pertanggung jawab timalan kaulan timalan kok ngomong prak nyari kakama sabab naon perkara anak perkara kolot keneh masalah anak masalah kolot keneh lamun cek anak aya katengeunah kolot nage bakal milu teungeunah kasusah anak kasusah kolot sok geura nyarita naga gini Allah nyarita kayaknya bijar meneng Gusti petengnya emira wisma bijar meneng Gusti petengnya emira ade merah kalimpunan megabona haurlan megabudi wala sinung kini sakedapan boten nawang sumarganipun peteng pengalih lami-lami ngalika kedaling lisan gondira ngalika aduh lama bewagi cek aya naon naga ini cik cek langsung saya bala kawe ka Kanjeng Rama gerak-belakan mudah-mudahan aya solusina atuh geungrap deui teh sok nyarita
timalan kaulan saperkawis mahapunten ulah janten rengating penggalih ka Kanjeng Rama dina nalikana kaula kedaling wisan perkara-perkara nu janten emutan ka kaula pek nyarita pek sok didaguan ku ama didaguan sok didengekeun ku ama sok kupi ama parantos ngadangu soal naon kaula teh nguping wartos yen dina 2 minggu kapengker Gatot Kaca teh parantos di istenan disipilna janten kepala daerah di militerna janten angkatannya Lurah Prawira ada gitu kaula teh asa kasinggung kalbu Kanjeng Rama naon sababna geuning margi numutkeun kana hate kaula kantenan emutan kaula ieu teh asa teu adil luar biasa Kanjeng Rama saha anu teu adilna salaki kaula nyeta Kakang Bima ulu anu jadi disebut cucuk mata anak kumaha panginten kauni ngaku anjeun yen Gatot Kaca teh rayina anterja ari anterja teh pun anak anu tangtosna sakedahna mah anu jadi lanceukna anu diistrenan di Nagara Amarta nah ieu mah kalaka rayina Gatot Kaca pada numutkeun kaemuan mah pun anak teh langkung luhur ti Gatot Kaca kitu janten emutan teh kaula kasinggung kobuh Kanjeng Rama dedeh deui kade ajeuk lamun nampi berita teh ulah langsung dipercaya bisi palsu bisi bohong disebut teh berita hoax itu gitu teh sabab naon ari hoax teh berita bohong anu tangtuna kaituna bakal ngajadikeun cilaka geuning eta kuaceuk karasa ayeuna saparantosna nampi wartos panteu raos ajeukna ge tapi lamun diemutan mah dibeuweung diutahkeun sarta ditalungtikeunna ieu teh berita teh nya tapi henteu pan sidik kedah ku buktina waspada kedah ku nyatana kedah aya sakudua ajeuk bisi hoax ieu teh da ieu mah bisa dipercaya lain hoax naon ari hoax teh perati badminton eta mah hoax atuh kitu mah kade tuh dengekeun si Tatmala bisi ieu teh berita palsu berita bohong anu matak kesatkeun ka urang bujeng hingga engke dalah ayeuna ge geus karasa teunahna anu hardina gini teh nyaeta kapancing emosi ngarasa kabadu kobu eta bisa jadi kapancing emosi naga gini tapi urang mah kudu malapah gedang tingali heula buktina tingali heula nyatana kudu boga sakudua ae kaituna lamun naga gini ngagugu kana eta berita bakal jadi paceng kadar kumaha lamun kana nyieun ku Bima meureun naga gini teunah kieu gitu kaituna teh bakal ngagadian masalah
atuh Bima mah konsentrasi mudah dina ngayeuk daya ngolah nagarana sabab naon sabab kaganggu ku isme naga gini tapi daya mah kan tenang nyata na parantos ditalungtik ku kaula ieu teh aslina make jeung nyaho aslina teh jadi ieu berita teh sabenerna anu katampi ku kaula teh kitu pisan sanes ti sajame ieu berita teh kalayan biasa dipertanggungjawabkeun terus maksudna kumaha daga gini maksud kaula teh dina waktos ayeuna bade mulut widi kasalira meta idin pada nyuhutkeun widi deuk naon kaula bade jengkar bade mios ka nagara Amarta nyata kamunggul pawenang maksudna bade ngumahakeun kapunlan cekeunaan perkara antarja perkara naon nasibna antarja bade dikumahakeun margi kaula ge nya akan jadi anak atuh bujang hingalina adina hiji ewang atuh antarja jadi Lurah Prawira Gatot Kaca janten kepala daerah tampal kahiji ewang komo lamun dua anakku antarja kumaha eta teh ai lain tepikeun ka ti isun kieu aduh hare-hare we jadi maksudna kaula bade mios ka nagara Amarta kamunggul pawenang tau timbalan leres pisan kamunggul pawenang malah panar aya cukang lantaran pikeun kemajuan antarja putra kaula nya teu naon pek wae rek di ka nagara Amarta mah ngan mi HP ka era maksudna kade ulah dek mancing emosi Bima tingali heula situasi jeung kondisina lamun geus panggih jeung Bima di nagara Amarta di munggul pawenang kade ati-ati dina nyarita tingali keur kumaha suasanana sabab kajeun jelema mah lamun lain dina timingna anu alus nyarita sok rajeun disalahkeun sok sanajan nyaritana bener timbalan janten saera pangarsa ama teh ngawidian ka kaula jig geura ini geura mampah tepungan kitu Bima sugan we ari ningali nu jadi pamajikanna kasuat-suat sarta kapikiran nasibna antarja kaituna dauh timbalan kaula nun kaula maksud sida permios dina waktos ayeuna bla anu mah papakatan kaitu pek hati-hati di jalan cing salamet kau timbalan kaula mugi saira anu dikantunkeun ku kaula dina waktos ayeuna cing aya dina kasehatan jig Rama Dewaji kuping kaula kumaha wayahna baturan kaitu baturan lainna naon pang-pangna warugana awewe
wayahna baturan jeung lamun bisa mah menta batur kasakumna batur-batur aja sabab naon bisi aya naon di jalan saya bermios ulun cik damel sapaneja naon anu diharapkeun cing laksana doa pula barengan anjeunna gini tugai niraya mundur witan niraya rana kaulah sigana halumah pakadagara amarta syukur naga tatpala syukur kurang sakalian kurang gentraan batu-batu sakawe para hangkot buta kupu angga ya perlu kapan tes naon bikin jadi batur kapecok nyata bikin halu mampak ka negara Amarta kedah ngarencangan rupi nama dah-dahani aya dina kasalamatan euy amin halah lebihkeun ka teungkeur ieu ujang yeuh ya suka kumaha itu batur kadieu mangga wasorale
Di paling mana kumpul Gusti? Oh, didinya. Hai. Didinya di lapang Cibaringgo. Hai. Ayungan kakulan kakutnya kumaha nulungan Mana batu-batu? Gacan karya manawi. Namanya gede gerawan, maaf nih. Syukur. tebanan di urang sawah tebanan di pika mamar oh di pika mamar Alah, naos nih, Cek. Di geruan, di gunungan. Mana di gunungan anak? Tuh. Ayo. Tuh. Hei. Alah. Mana itu sanes Pak Arif? Ayo tersakti malah naon bulan itu. Wayahna dina waktu ayeuna urang anu mapah kana mata. Hai. Batur, geruan kali. Hai. Yuk pada yuk. Hai. dicemut batu ada kumpul sayang awan kareret Nyawan. Lain hari mana yang bau ketos. Udah beda lagi. Sanes ketos ya mah leho linglung. Sebentar, Astagfirullahaladzim. Lamun orang mah ningali atuh kana situasi jeung kondisi. naon Nah teu ningali kana ieu kopea. ada kumaha Nah maka jeung dibelakukeun naon teh. ulah dibelakukeun cenah Teu kengeng ah. sok moal Beli kapancing teh. Margi naon di Mekah mah teh aya babelakukan kitu. Daya. Nya. Anu aya ge pangaosan di Mekah mah. Tadarusan penjelingan. Halo, Wakar. Ya tukang kenang baong-baong deui nya. Tangguang si teman. Maka jeung di belakuk deui no teh. Ulah jai ulah. Teu kengeng ah. Sanes kuna naon abdi beli kapancing nya. Nya singge. Ngabelakuk teh haram. 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 Teu aya hukumna dina Qur'an ge caya. Daya keterangan anak. Sok moal itu mah. Sisa padaran kapiran Asia wangi. Astagfirullahaladzim. Gusti ari taun kabita atuh aduh hampun. Kagoda Gusti abdi aduh batal aduh Gusti. Astagfirullahaladzim. Kedah wartos deui ka Pak Arif kieu mah atuhnya. Aduh. Kapan kupun wartos ini. Naon dari mana ada tukang kenyang kurang ajar. Dah naon ngabelakuk ieu. Nah ada mana naon atuh. Teu kengeng. Nah teu meunang. Da abdi mah
pengalaman dina agami keliling dunia dina agami teh naon keliling dunia teh sabana wae ka Arab Saudi makan tenan ulang anjing lir ibarat jalan kacai sapoe teh aya meureun tinu punuh balikan mah nah sia teh mana teuing jauh Arab teh Arab mana ari maneh Arab caket Cicalengka kamu nak harap gitu sia teh alah Gusti nu agung sanes abdi mah kamari naon tah asa teuing-teuingeun maraneh mah pentingin kumaha Allah kakompakan diantosan di Masjid Al-Barokah apan waktosna jam 12 teh waktosna Jumaahan iraha teh muhun dinten kabari abdi dina sapeker ngagerowan salira nepikeun ka hare-hare nepikeun ka peureus tenggerong oge atuh nya balik teh carawokan wae nepikeun ka eueuh nu hadir hiji-hiji acan maksudna kumaha maneh teh muhun kamari pan urang teh waktosna Jumaahan apan kamari mah kereng ge Salasa sia teh atuh naon Salasa anu bener Salasa bu palingan lowong atuh masjidna Gusti boroda mah sorangan komat sorangan nya ceramah ge nyeramahan sorangan nya ari maneh malum sia teh karek asup Islam malum jadi semangat keneh jadi kahayang nama poe Senin Salasa Rabu teh eueuh Jumaah tuluy sia mah Gusti yuk hanya ulah dibelakuk deui margi di Arab Saudi mah daya nu kitu daya belakuk daya nya jadi jo om kayak teh udah aja emang maneh geus ari masa mah teh meuli ngahargaan kadulur kumaha cair kabeh dibaring pangestu syukur deuk ka mana ieu urang teh urang ka nagara amartasna deuk naon nya eta mah kumaha dunungan deuk naon mah aya perlu cenah lamun bisa mah dudungan ka Amarta urang ka Lembang nah sabab di Lembang lah bacau dicabok coba ini wees manawi teu aya om nya ngake semah babatos nuhun diterima diuk diuk saya mung sateu acara nyisim abdi cali da ieu teh anu apa teh teu tah dina perkara urang jeung ka Amarta teh kada aya kadisiplinan kada tartibna urang tartibkeun ku secara militer punten disiplin naonan eta si elo kuku serta goreng adab secara urang ini ka Amarta urang diajar heula perkara baris berbaris PBB sabab naon urang selaku warga negara kudu disiplin disiplin ngapis
di sajabana disiplin HTT kudu disiplin ngeunaan gerakan. Sabab negara teh ngabutuhkeun ka jalma-jalma anu potensi anu disiplin. Pikeun naon? Pikeun ngawangun kamajuan negara jeung kasejahteraan negara. Nah, jadi kumaha sia we kayaknya. Sok, rek naon sia teh? Sok. Siap, Brak? Siap. Kumaha siap teh? Tegap lengan tegap. Siap, Brak? Halus dah gitu. Itu atuh. Dia tinggal kita hormati. Tak ieu teh peci veteran. Bare veteran anu harti kaula teh berjuang 45. Kudu diturut. Kas semangatanana. Masih ya we kayaknya. Mana rek di luar mah? Usman. Teu sudi geno Paduli. Mana teh Usman gara teh? Nah mana karek nyaho gitu, bu, tapi kerja gitu. Sumpah julang apa kayak nyaho aing mah. Ada sugar teh odang nih. Bu, nepikeun ka kitu-kitu, nah teh cacakan kadulur. Teu nyaho ngaran-ngaran acan. Tegap, Brak. Luruskan. Tegak, Brak. Rencang kanan, Brak. Tadi ke katuy. Ke kanan. Tah mana? Maka dia ka kenca eta mah. Tah ieu ka kanan. Apaan ieu katuh teh? Ieu. Contoh komandan. Piraku komandan salah. Ieu. Ieu belegu katuh. Ieu. Tegap, Brak. Jeung inuan Usman Magelo sia. Yo diket gope ora teuing teh. Are kitu sia. Nepikeun ka teu bisa disiplin. Manehna nu salah, manehna nu ngame, dikageuleuh. Nah kitu jalmi anu akibat tina jauh tina agama jeung dari agama teh. Ka mana we karep teu nyaho kacuhu acan. Nya Cimare awas salah deui ditampili sama ieu. Punten Gusti punten. Mangga sae. Rencana rap. Ka dieu. Ieu belegu ka dieu. Siap teh. Bener-bener teuing. Nah, dari mana? Mana yang salah? Aing telekan. Beraku sia. Piraku komandan salah. Gusti piraku kudu ku Usman mah kitu. Jadi komandan. Hari tahun haram dia jadi komandan teh. Da di Arab baca aya kikituan atuh. Nya. Nu aya ge tumpak ontak mending nya. Urilingan ka mah we. Aduh. Awas Radi. Manehna geura sok balik ka ditu. Balik ka mana? Maneh balik ka itu. Terus rencang kana sarwakeun bareng jeung Wing. Maksudna balik ka itu manehna geus sok. Sok. Geura sok rencang kanan gitu. Rencang kanan, geura. Dah gitu. Gitu cek Wing oge. Tah sia mah tadi ka kenca. Ieu cerita ieu tiap Brak. Gitu. Moal piomongkeun pun sia teh tuh. Moal dicarekan ku Wing. Naon sih teh uut-uutan we nya tuh. Teu meunang uut-uutan. Kira tadi na sapi aing mah teh.
Jasarianan. Awas Raden. Cakaran, Rak. Astagfirullahaladzim. Gusti, karek ke bieu eta di bejaan kumaha maneh. Maneh anu salah membelaguga sakali ka itu. Aduh, Gusti. Kudu bolak-balik we aing teh udah istri ka teh. Aduh. Ha. Cakaran, Rak. Ha, tok tinggal tadi kumaneh. Tah, eta bener. Dah kitu, heueuh ieu sok aya maneh balik ka dieu. Abana balik ka dieu manehna, leungeuna ngarkeun. Leungeuna ngarkeun sok. Sami teh. Maka Tegap rak, tegap. ngalemak. Aduh, abdi anu lepat geuning. Hapunten, rak. Oh, siap. Udah pisan. Panuju sia gelo. Tapi kan ku aita. Rok sia. Aduh. Hapunten. Geuningan saya jadi komandan teh. Cacakan kerek 2 orang, kamu lamun sakompi yeuh. Gusti, hapunten teu sangem. Teu sangem abdi jadi komandan, mending kena diserahkeun Gusti. Ingat teu sangem. Yuk, saya lah. Udah dari sia. Udah. Tuh, cerai dihareup juga ini. Wasrale lagi mana we teh daya temen yang dewe di jatuh renungan geus dianggap nah sini teman-teman semua syukur bagja kamayangan dina waktu kaina urang geus kumpul sakabehnya. Maneh Rukmin. Maneh Dodok. Usman. Tadi syukur dina waktu ayeuna geus kumpul. Da urang ge geus meunang beja yen dina waktu ayeuna teh bakal alumampah ka nagara Amarta. Ta abdi saku sepuh. Dina waktu ayeuna bakal mereh petuah-petuah. Margi urang teh bakal alumampah ka nagara Amarta tangtosna kedah biasa pindah cai, pindah tampian, hantenan pindah rombongan. Insyaallah pada pindah rombongan cenah. Tak gitu. Pindah kontrakan ongko. Nah, Isi teh nyaho da maneh ieu teh dukun ieu teh. eta teh Teu geuning make benok. dia pakai Hayang jadi dalang jangan dekat tepi. mainan atuh. Ngaran maneh saha? Apa cek maneh Dodo? Ayo. Dodo. Dak. Genep 12. 12 cokot 11 tinggal hiji. Hiji nganu ngarti tunggal. Goreng milik maneh teh. Sajabati goreng milik teh maneh teu kaurung pamajikan. Loba dari butuh batur. Aduh, pamajikan makalah 2. Tuh, nya salah ge. Salahnya. Salah itu mah teh. Dodo 12 berarti maneh poe Kamis dina lahir. Nya, poe kelahiran maneh Kamis. Salah satu nih beda 2 poenya. Bae. Naon beda 2 poe. Bae beda 2 poe mah. Lamun bedana setahun ya ulah. Sapanya abdi jadi dukun kakara apes poe kamari. Nah, apes naon maneh? Apes kamari mah.
duit japlopan dicokot deui. Kamu barang naon atuh barang. Nah naon? Heuh ngubaran jelema tamu. Eta tamu teh bukan kasih naon? Ari tamu teh nongton jodoh. Minta tulung. Kawin. Hayang didoakeun hayang buru-buru kawin. Hari teh. Terus nepikeun ka eta amplop di bawah deui. Heuh naha? Kawin? Heuh lain kawin terus teh. Anu tadi nonton jodoh teh saeus di ubaran kuring. Kada kan nonton bohong. Aduh. Iya dukun lepus teh kieu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kata aya nu kitu di Arab Saudi mah nya. Paling yang ngulilingan Ka'bah di Arab mah nya. Aduh. Tapi keur kasombong kitu sia teh karek buah kopi ge. Ngomong aja Ka'bah we jeung Mekah. Bener jeung ka Mekah mah karek nganter wugu ka Tangerang. Lah kitu mun kana pingkeun mesti hati-hati sia teh. Lamun selain aya tamu teh bejaan uing kolingan. Tapi kita bagi dua. Heeh eta kitu. Kamari oge. Ngan manehna ditelepon ku uing salah. Ya kumaha kitu? Ditelepon teh nyambung. Sabaraha kitu nomor uing 082. Apa kitu maneh teh? 082 354 genep 7722. Salah aji gitu lain eta nomor nama. Nah sabaraha? 08 panggung 2355 anu 2 dina hirasan Anu 3 dibagi 2. anu 3 kitu keneh Anu 300 keduaan ya. 085 genep 2 45 genep 7 nomor dewek mah sabaraha teh tah eta nomor teh bisa dibalikan deui nomor antik kali teh jeung lamun make naon lamun geus sian pulsa teh teu kedah make pager eta mah teu kedah noe bintang nah da jauh teuing moal ka tepi atuh beleguk jadi baru kana bintang itu bronya aduh alah mana we teh aya uang bade kamana ieu teh urang ginit ka negara Amarta ulan urang ginit ka negara Amarta saya di stopkeun bade aya tersati malah naon pokona mah tuturkeun ka itu ulan tuturkeun saya siapkeun sakabeh tanaga di pikiran saya Gusti Bulan ingkang samya merbayaksa nilayang rana
tapi wawan Cimahi mual ayah naningan eta kasopono kaso panjang pagugung kara sana mama sono kandang Pak Muhammad Arif Pata warga seni Padalangan Meret Conto jelatikan Ibu Ajayani antingkar tiaturang nunjang kanggo pangbangun seni manjang seniwati mawa pancen pasti ngebantu pemerintahan Neng Dewi jadi juru penerangan Neng Yuda kumlar mah kumlar Haji Dedi anu nyarengan Allah gewel Allah geser sadaya mah sadaya ngaturkan lagu nyangka kerema pemiaran bang kawilut jangan dede Abah Haji Rosan kasadaya Neng Yuda nakau dangu hari remda bareng deren lagi dan pamiata wayang golek lagi beki apa beki rempuk jukung sawyunan keningkatkeun pambangunan Pos Samsu digarawe babarangan maretna Neng Yuda aing
ingkang sampun merbayaksa Baya sampun merbayaksa Iya Mangga urang sasareun milari dah gitu wayana dina waktu ayeuna urang pada ini nyaeta ka Nagara Amarta jauh Cimaran Gusti Pujan bangga baturan kaula jeung acek nagaging ngan kade dina lumampahna ka Nagara Amarta anjeun kudu bisa nyumput buni dulu cara gerak bari teu ka tempo saya sebab naon manusia bisi eraheun atawa sieuneun nyamuni saya sakitu aceu hayu aceu hayuna ragatak malah hayu hayu aceu mana mau makan cek jajan cek aduh matu dari jalan dalam berudak kan matu jadi aku maha kurang minta gitu kasaha kurang nyuhunkeun ka bos Samsu benar daging tak kemana nu mentana kan gede bener ulah minta bagi-bagi saja itu. Ayo. Karena sirah batur lagi karena sirah batur teh sih tata jangan naon ya. Ayo. Sapi sia. Darwana jeung sia beleguk sia. Ayam teh tong kitu. Ayolah, ayo mau dah. Eta maleuwih. Gelo. Dendam sih eta mah. Kita geuleun bisa dah. Mending ge urang sareng we duaan sareng Usman yuk. Ari sareng Usman mapan amun lamun ninggal masjid biasa urang teh salat heula. Fardu kasamut sunatan masai. Sunat kalapa beleguk teh. Sunatan masal sia tuh. Tuh geuning hilapnya. Ayo atuh urang duaan urang ini duaan. Ayo. Adi tuh jalanna. Ka mana? Adi tuh. Apa matu pakai itu? Tak urang mah urang motong. Kapan motongna? Motong hadinya ka jalan Polna Masturi. Aya naon dinya? Anu berasna kana Pangcibarigo. Nya, sugana di dinya mah penak sareng Bapak Arif Sutomo. Beres. Nya. Sareng Bapak Gun-gun dunungan urang eta teh. Nya. Ayo cuy, ayo ah. Aya naon? Jalanna keur dicor. Di jalan. Aya naon? Aya anjing anak. Ari anjing cepan najis mugaladoh. Najis mugaladoh. Tong kujeng hingga dicamak dalah deuleu na ge ulah. Itu jalan ah. Harap. Aya naon deui?
kebon hawi loba asana aduh izin ayo naon aya tukang kupat beliannya tuh bilang gue tukang kupat tuh sih